Ujang teh ayeuna dagang ka mana? Dagang ke Jakarta da dia mah kurang payu. Hayo mah perangkat heula. Sok sing salamet, sing payu di ditu nanya. Amin. Si Ujang nekat ke Jakarta bari jeung teu bisa bahasa Indonesia. Pas tepi ka Jakarta, si Ujang nawarkeun daganganana. Peuyeum. Bang, tape. Sanes ieu mah sanes STP, sampeu sae. Kamu bilang apa? Henteu dibilang ieu mah di kilo. Emang kamu dari mana? Abi mah di dieu teh ka mana-mana. Lu ngomong apa? Gue nggak ngerti. Sana pergi. Nyanyian tuh kan nganggo ragi. Teu nganggo ragi mah moal ngeunah. Bacot lu. Au. Aing nyeri euy. Moal dagang di Jakarta ngadon di Tenggolan. Astagfirullahaladzim Ujang. Nah, di Jakarta teh kadon jadi bonyok. Moal dagang di Jakarta ngadon di Tenggolan. Hatur nuhun kana tos nonton. Ieu mah sekedar rekayasa ulah dituruti tenggeulana mah. Ieu galak ieu. Ulah gelap naon? Tong hilap subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya. Tah eta. Jadi meh orang-orang semangatnya Ya. nyan di video nu lainna. Oke, hatur nuhun.